dina salat teh anu kedah ku urang dipidamel unggal dinten supados urang aya motivasi dina ngalaksanakeun amal ibadah, fokuskeun urang ngabersihkeun dosa supados urang aya giroh aya semangat dina ibadah upami urang bersih dosa. Dak urang istiqomahkeun salat sunat tobat, salat sunat tasbih eta diutamikeun mah tobat kangero ngabersihkeun dosa urang. Di mana urang sok salat ngawurutinkeun salat tobat maka ku Allah dibersihkeun dosa urang. Di mana bersih mah pan urang raos rek dangtos ibak mah rek nangol lipstik mangga asup sae mangga pan mun urang can ibak mah asa teu pantes lipstik. Ibu rek jalan-jalan tapi can mani pan asa teu pantes. Da urang ge bakal nolak tah hayang make lipstik da can mani tapi lamun teh tos ibak asa pantes anu asup anu sae. Mun can mani asa teu pantes make baju alus teh. Maka di dinya awalna dina ibadah teh ngabersihkeun lah dosa. Dina salat teh aya disebutna salat tobat. Kumaha cenah salat tobat mung 2 rakaat. Unggal dinten eta teh nyungkeun tobat ka Gusti Allah. Gusti, usolli sunnata taubati rakaataini lillahi taala. Teu bisa ku bahasa Arab, ku bahasa Sunda weh. Niat abdi salat tobat 2 rakaat karena Allah taala. Kumaha cenah bacanana? Fatihah weh. Fatihah lamun tiasa maca setiap rakaat teh wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaa'uhum min rabbihim maghfiratun wa jannatan wa adnan wa ni'ma ajrul amilin. Eta upami tiasa mah upami teu tiasa da teu apal abdi mah kuliah we sareng kuliah di rakaat kahiji qul huwallahu ahad rakaat kadua salat sunat mah da eta intina mah kuliah rakaat kahiji qul hu rakaat kadua unggal dinten eta teh urang nyungkeun Gusti Allah teh. Nyungkeun naon? Nyungkeun hoyong dihapunten dosa. Dalam urang tos dihapunten dosa Gusti Allah, sering ngalaksanakeun tobat ka Gusti Allah. Intina urang tadi ku salat tobat teh, ku Allah dibersihkeun dosa, da amal ibadah teh gampang, digampang Gusti Allah. Da tos tobat teh ya. Tambihan ku salat tasbih. Atas usolli sunnat tasbih 4 rakaat. Lamun dipidamel dinten enjing-enjing siang waktu siang disakalikeun 4 rakaatna. Usolli sunat tasbih 4 rakaatin lamun siang. Lamun dipidamel na wengi 2 rakaat 2 rakaat. Usolli sunat tasbih rakaataini lillahi taala. Lamun wengi, lamun siang tiasa disakantenankeun 4 rakaat. Kumaha cenah bacanana? Sami sareng salat biasa wae ngan dina salat tasbih mah kadah maca tasbih. Sabada ngaraos surat dina tatih maca Fatihah. Tos Fatihah maca surat, beres maca surat tasbih sabaraha wangsulan 15 wangsulan. Kumaha tasbihna? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 wangsulan. Tasbih teh kitu teh. Laksanakeun urang teh. Salat tasbih dina tatih 15 wangsulan. Ruku Subhana rabbiyal azim gentos 10 wangsulan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 wangsulan. Iktidal sami Allahu liman hamidah tasbih deui 10 wangsulan. Sujud tasbih deui 10 wangsulan. Duduk di antara 2 sujud iftiras tasbih deui 10 wangsulan. Sujud deui 10 wangsulan deui. Satacan tati dina duduk istirahat ulah katati duduk istirahat heula. Baca tasbih 10 wangsulan. Naik we ka luhur tatih deui, bismillah deui gitu. Maca surat deui, tasbih deui 15 deui. Rakaat kadua satacan tahiyat, at-tahiyatul maca heula tasbih 10 wangsulan namanya at-tahiyatul mubarakatus deukeun ka salawe salam. Eta 2 rakaatina tasbih. Minimal sanes umur hirup sakali.
pangsena unggal dinten mun teu bisa saminggu sakali, teu bisa keneh sabulan sakali, teu bisa keneh sataun sakali, teu bisa tahun sakali, saumur hidup sakali mah kudah we salat tasbih mah. Ibu parantos salat tasbih teh acan. Saumur hidup urang geus pernah salat tasbih teh acan. Nyobaan atuh nyobaan, ieu mung ke dina Lailatul Qadar sok seueurkeun salat tasbih. Tobat ka Gusti Allah. Rek kumaha ku Allah diampunkeun dosa, upami urang teu nyungkeun tobat ka Gusti Allah. Rutinkeun teh